A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa alil baitihi kiram. Wa ila hadrati khususan Nabiullahi alaihi salam Balian bin Malakan. Wa ila hadrati khususan Sultan Auliya Syauna Syekh Qadir Zailani qaddasallahu sirruh. Wa ila hadrati khususan Syekh Salim bin Syamir Al-Hadrami. Wa ila hadrati khususan Syekh Nawawi bin Umar Tanara Banten. Wa ila hadrati khususan Syekh Khalil Bangkalan Madura. Wa ila hadrati khususan Hadratus Syekh Kiai Haji Yasin Syari. Sumailari khususan Kiai Haji Ahmad Paki. Wa khususan Ayat Jalani bin Jarkas radhiyallahu anhum ghafarallahu dzunubahum. Usulihim wa fura'ihim bil barakati umul Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi bilana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala jeung partos ngadawuh sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awalu ma yuhasabu. Wacannya tanya. Asana kamari lincan. Can. Awalu ari pangheulana ma perkara yuhasabu anu dihisab saha arjulun lalaki an salatihi eta tina salatna lalaki suma an nisaihi tuluy tina urusan awewena eta lalaki wama malakat wama jeung perkara malakat anu ngamilik yaminuhu naon yaminu leungeunna lalaki. Inna ahsana lamun ngaluskeun eta lalaki usyratahu kana ngareujeunganana lalaki ma'ahum sarta kabeh wa ahsana jeung ngaluskeun lalaki ilaihim ka sakabehna ahsanallahu maka ngaluskeun saha Allah Gusti Allah ilaihi ka eta lalaki wa awalu jeung ari pangheulana ma perkara tu hasabul mar'atu anu dihisab kana eta masa al mar'atu awewe an salatihi eta tina salatna awewe summa an haqi tuluy tina hakna salaki zawjiha itu awewe. Nu kamari nyarioskeun lau anam ro'ata malakati dunya bihadha firiha wa anfaqatil jami'a ila jawjiha sumamanat alaihi badakhini ila akhbatallahu amalaha wa hasyaraha ma'aqaruna. Anu kamari nyaeta lamun mah aya awewe di mana wae awewena saha wae awewena kumaha wae awewena sedengkeun eta awewe teh boga salaki. Eta awewe teh boga salaki awewe teh beunghar. Teng gawe ka Saudi, teng gawe ka Hong Kong, teng gawe ka Thailand, pokona awewe teh boga dunia, boga duit awewe teh. Kitanya boga duit eta awewe teh ting gawe di pabrik sugan daya nama zaman di pabriknya awewe teh ning awewe teh jelasna boga duit ari keur alalakur mah eta suami istri
Ridho eta awewe teh mere duit ka salaki dibikeun duitna Kang ieu teh abdi teh cenah boga duit ieu ladang gawe bisa Kang butuh modal bisa Kang ngarek ngingu hayam ngingu emeng ngingu muning asal ngingu asal ulah ngingu awewe we cenah tah kukuring di modalan dibere duit kenapa kok keneta wewe aljami kasakabena ila joja kanu jadi salah kena dibeken kanu jadi salah kina eker alala kurang dibeken mereka salah kena tawe teh boga duit teh ngarana ge hama ngarana ge gogoda ngarana ge hirup aya we gogodana jeung lalakina teh deh meureunna sanjana geus boga duit parada gaya padahal duit pamajikan eta teh eta nya laki ge bener ngan eta awewe owahna kumaha bangga eta awewe ku ayana boga duit jeung mere kanu jadi salaki ngamodalan kanu jadi salaki nepi ka dicarita-carita caritakeun yen salaki teh salaki mah teh da teu boga naon eta ge manehna cenah boga usahana teh di modalan kuing cek awewena teh jelasna eta salakina teh digogoreng gitu manehna hayang ngaluskeun dirina salakina lancar usaha teh menang kuring eta teh da naon atuh da salaki kuring mah cenah teu moal naon keur moal siri tungkua teu moal naon eta mah usahana ayeuna lancar eta mah modal ti kuring lamun eueuh kuring malah cenah teuing teh gitu kan karunya be cenah mata kuring boga duit di modalan wah atuh manehna ngagung-ngagung dirina sorangan lalaki direndahkeun etanya alih eta awewe ka salakina teh digogoreng ka salakina badahina dina sabadana waktu eta ila ahbatallahu amalu Allah bakal naon ahbatallahu amalaha bakal ngalebur Gusti Allah kana kahadeanan eta awewe nu sok ngagogoreng salakina maka kahadean eta awewe dilebur ku Allah wahasaroha ma'akoruna jeung ke di arah masa di akhirat dikumpulkeun jeung si korun awewe nu kitu teh gitu nyebutkeun salakina eueuh pisan kahadean salakina eueuh pisan eueuhna pinuh ku kagorengan gitu hina ka salakina itu bakal dilebur amalna teh amal kahadeanna teh entong boro para tepi ka akhirat eta amal kahadean salah amal kahadean dirina teh nya si awewe teh di dunia kene ini selebur tong boro katarima di akhirat mawat ga acan hirup kene tapi amal hadean geus eueuh dosa eueuh berarti gitu nah eta kamari keur awewe anu osok ngagogoreng salakina nya jeung deui heuh pikeun awewe mah engke di akhirat awaluma tusa'alul mar'atu yaumal kiamati an sholatiha wa an ba'liha engke nu bakal dipertanyakeun dina akhir balitungan akhir di mana tos kiamah dua perkara nu pangheulana ditanya teh kahiji masalah sholatna jeung kadua masalah anbaliatina urusan kasalakina gitu urusan sholatna jeung Allah ka Allah kumaha jeung urusan kasalakina eta nu pangheulana bakal ditanya ke awewe teh wah ieu mah kasalakina ge kieu gitu lamun hade meureun balik hade tuh awewe gitu nya awewe teh mata urang nu kade kudu milihan awewe teh ulah nu kegampang ngagoreng salaki ieu kagorengan anu pisan kahadean cenah salaki teh
Satuluyna ayeuna hancana ayeuna Syekh Nawawi Al-Bantani ngalebetkeun salase hadis ti Kangjeng Rasul awalu ma yuhasabur rajulu an salatihi summa an nisaihi wa ma malakat yaminuhu inna ahsana asyara usyratahu ma'ahum wa asana ilaihim ahsanallahu ilaih. Satuluyna hadis di Kangjeng Rasul keneh pangheulana anu bakal ditanya atau dihisaban kete aya alam hisabannya, aya waktu hisaban dihisab, diperhitungkeun. Ya boga jarum teh di mana? Jarum teh potong kunaon potongna, sababna naon itu ditanya kete. Ya poe tadi teh naon wae ngadahar bala-bala cenah. Bala-bala ti mana meulina teh sia anu eta duitna duit ti mana? Ti mana? Oh ditanya. Oh duitna ge menang pamanggih tina poropak cenah jari ya. Gitu. Ditanya ke duitna duit ti mana? Itu ya malah make baju-bajuna nusa nuing ayeuna bajuna ti mana menang meuli-meulina ti mah ti toko anu aya duitna duitna ti mana menang gawe gitu. Gawena gawe naon bakal ditanya gitu. Mau bisa ngabohong. Menang gawe duitna ai cek suku teh lain duit eta mah menang malok cenah gitu. Nang malok abdi milu ngalengkahna oge cek suku teh. Eta kitu. Wah, cicing cek bibir teh cicing tapi piluan. Cek leungeun teh cenah abdi Gusti anu nyokotna duit teh ieu teh. Tuh menang nyokot tina pesak batur gitu. Kita kan ditanya. Kabeh ge ditanya gitu. Mana boga pamajikan teh boga saha ngaranna sarwi teh di mana panggihna tina FB gitu. Mimitina tina FB naon wah kita ditanya dibuka pan kamera teh katingali ya siapa nih ya keur naon cewadean awewe ketemuan katingali ayeuna mun arapaleun teh saya atuh ya CTB kana tingali engke mah gitu engke mah katingali urang ieu waktu diudag hansip ieu katingali engke mah kitu keur chattingan katingali kata-katana ini indah kata-katanya tanya boga duit ngomong mah kumaha we kemana karep kapanggih aya CCTV nangke rekamanana gitu nya matak mau bisa bohong ayeuna di dunya bisa ngabohong teh ge mah moal ceker penting malaikat teh mah ditonyok sia ngabohong ya cek foto mah kieu cek video mah gitu kan tah dina waktu hisaban ditanya segala rupa perkara di mana kumaha naon eta wah etanya lila teh matak sebagian nyarioskeun meningkeun jalma miskin dihisabna moal loba teuing da harta teu boga eta naon ditanya da moal ditanya itu ieu mobil teu boga moal ditanya mobil eta boga mobil pangkat jabatan da teu boga urang mah kitu da moal ditanya masalah jabatan teh saeutik nu miskin mah ditanya na oge ieu nu beunghar nya jabatan boga pangkat boga ditanya bahwa pangkat dipoke naon kumaha lila gitu jan boga duit di mana dipoke naon ieu duit lila teh karasa gitu nya gitu yang guru anggeus teh moal bisa lah loba urusanana gitu urang mah ditanya mobil boga mobil di mana mobil dipake naon moal ada boga mobil naon oke menasih bang pamajikan teh henteu teh moal ditanya urusan jeung pamajikan ada boga meureun gitu eta tapi lamun boga pan ditanya dipake naon pamajikanna salat teu atau kumaha dosa kata gitu itu ditanya ya oh ya mau jadi RT naon wae kumaha wae jadi RT ke masyarakat kita ngaji teu ke masyarakat kita salat teu ngajak ngaji teu ngajak salat teu kumaha deuna ya hare-hare wae dagor berhulu RT teh hare-hare wae itu ditanya ke TKB oge saya ya RT cenah ieu masyarakat ya pemuda ya abok we kumaha dicaram teu dicaram cenah we
Nah eta geuning aya nu abok teu kanyahoan cenah kitu. Kumaha ikhtiarna gitu. Wah, salah kan dagor deui kitu eta teh. Apa ya? Tah, keur salaki ya, Jaed dia. Jaed itu boga pamajikan. Majikanana Sarwiti. Jaya ditanya perkara anu pangheulana ditanya awalu mayuhasbul rajulu ari pangheulana perkara yuhasbu anu dihisab anu diperhitungkeun anu dibalitungkeun teh arajulu kalalaki salalaki nya kalalaki salaki mah nu pertama ditanya teh an salatihi pertama tina salatna jeung deui tina naon summa an-nisaihi tuluy urusan jeung pamajikan. Ditanya kita sholat teh ditanya diajar dibere diurukan teh gitu ditanya engke ditanya lantaran naon nu jadi salaki boga kewajiban ngelmuan nu jadi pamajikan kenapa ditanya orang di ilmuan teh henteu cenah kita bisa sholat tuh bisa di mana menang nyiar sorangan gitu. Cek pemajikan Gusti, da salaki abdi mah teu mematahan teu nita sholat itu ya are-are teh gitu. Ditanya, Asep ditanya no, di papanan pemajikan teh henteu siku mun malaikat teh curali gitu. Sia cenah gitu. Jadi ditanya teh eta heula engke. Malah kan ditanya harta bana gitu, moal urusan pemajikan, urusan keluarga, kayak jeung anak. Itu ditanya kayak teh tak tonggak gabah itu tanya sholat urusan jeung Allah ya urusan ka pamajikan. Jadi panghelaan lalaki panghelaan anu bakal dihisab teh urusan jeung Allah masalah sholat urusan jeung masalah jeung pamajikan eta gitu ngelmuan teh henteu cedagor pan kitu padahal kewajiban cenah kudu ngelmuan kewajiban kudu ngaurukan kewajiban kudu ngabungahkeun aya hare-hare we ya karena kabungah sorangan we gitu. Gitu. Jadi sadana ditanya. Terus bakal ditanya naon di wa ma malakat yaminuhu bakal dihisabna ke pertama urusan salat jeung urusan ka pamajikanna terus wa ma malakat yaminuhu jeung perkara anu milik yamin anu kuleungeunna dipimilik ku manehna jeung pamajikanna beres loba disiksa dicaritakeun pamajikanna nyarita tungtungna teh naon pamajikanna nyalahkeun urang pamajikan jadi urang teh pangheulana anu bakal dimusuhan pamajikan kete itu di dunia aya na alalakur selipikannya di akhirat make bakal pasea tah patorong-torong tah jeung pamajikan teh gitu. Akhirat aja pamajikanana teu diurukan teu ditah ngaji teu ditah nutupan orat teu ditah itu salaki nu digenjar disiksa pamajikanana jampe salatna bener henteu pek teu dites malaikat cenah meureun Sarwiti bisa mana jampe salat dibaca teu bisa Gusti cenah meureun malaikat kuring teu bisa mana boga salaki teh boga mana salaki mana itu Asep diurukan teh henteu wah Asep jegen meureun Asep ada tadi diurukan deh itu saya nah itu jadi kita nyalahkan perang ke si pamajikan yang salakina teh adu argumen beres eta boga naon urang boga motor ditanya ya motor dipakai naon ya motor di mana menang beli duit nanti mana gitu menang nipu wah tagor katanya gitu wa ma malakat yaminihi jeung perkara anu ngamilikeun saya teh leungeun ka leungeun alang deui milik gitu tanya lamun mah hiji salaki salatna beres tanggung jawab bukan jadi pamajikan ngurus harta banda na getina ladang hade itunya
ka pamajikan ge tanggung jawab ngelmuan teu bisa ditah ngaji pamajikanana di papatahan sok pamajikanana teh jadi nepi ka asalna hare-hare kana agama aya nama jadi kuat kana agama keur lengoh mah di mana teuing make tiung ieu pamajikan sanggeus kawin jeung Asep Mas Sarwiti teh jadi ditiung ketol ngaji teu ya turut bakti dicontohan kudu jadi salakina jadi naon jadi taat ka salakina eta awewe teh kumaha tah lamun kitu engke maka gitu inna asana usratahu lamun ngaluskeun eta salaki teh usratahu kanu ngarejengan anak lalaki malum sarta kabeh eta kana milikna alus sesuai perintah Allah pamajikanna ge sesuai anu dianjurkeunana tanggung jawab kumaha wa asana ilaihim jeung ngaluskeun lalaki ka sakabehna ahsanallaha maka ngaluskeun asa Allah Gusti Allah ilahi ka eta lalaki dihaluskeun ku Allah ge moal dihukum dasar ngaluskeun pamajikanana dibimbing sesuai aturan Allah itu ieu tanggung jawab maka engke kumaha ku Allah ge dipikanya oke itu wa walau jangari pangheulana perkara matu asabu eta misim hisabna itu perkara almarto ka awewe an salatiha summa an haqi zawjiha tari awewe mah ditanya salatna oge ditanya ngalaksanakeun kewajiban teuna kanu jadi salah ini ditanya teh eta awewe mah matakan awewe mah memeh maot kadang dosa non amal hade teh leungit gitu. Tong boro nepi ka akhirat cek tadi oge. Di dunya keneh ge entos leungit. Awe nu kumaha eta anu sok ngagogoreng ka salakina. Eta. Waqala jeung parantos ngadauh. Cangkel. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam limuzawwajatin ka awewe anu boga salaki bikin awewe anu boga salaki fa aina anti maka eta kumaha ari anjeun minhu tina urusan jeung salaki Kolat ngajawab awe ma Allahu ndegagabah abdi kasalaki aema aksaru tegesna tegagabah abdi pihi damati dina ngaladenan nasalaki ila angin ma perkara ajaztu anu apes abdi anu tina eta perkara qala ngadau Kangjeng Rasul pakai pamangka eta kumaha ari anjeun nanti lahu kasalakin anjeun fa innahu maka sanyanyana salaki janatuki eta surga anjeun wa naruki jeung neraka anjeun gitu. Tau Kangjeng Rasul khusus pikeun awewe ditanya awewe depan Sarwiti cenah maneh boga salaki teu boga Gusti abdi salaki sabaraha hiji atuh hiji cenah hayang doge panteunang kita yang lomba tuh menang kan cek Sarwiti teh Gusti abdi teh salah kita hiji pan dibarena ge hiji ku Gusti ge eta nepi ka maot naon ge akuring mah teu kawin deui da setia teh teu kawin deui Gusti cenah eta ditanya gitu boga salah gitu boga cenah salah gina jalan cenah Cek Sarwiti teh minhu kolat ma'alwahu katanya dina urusan salakeun ditanya kolat ngajawab awe ma'alwahu kumaha gitu kan ditanya gitu teh boga Gusti kumaha maneh ngalah ka salaki ya urusan jeung salaki gitu
kumaha nah goreng salakina henteu Gusti cenah abdi mah teu goreng salaki cek sarwi teh kitu lamun teu henteu da mau bisa ngabohong ke mah di dunia bisa ngabohong teh mana suka goreng salaki oh tara padahal mah tukang geus suka ceblek dasar salaki teh hidang cenah gitu oh kaboga aduh ulah teh ma'alahu teu gagabah abdi mah Gusti bener kasalaki ngaladen sakumaha mistina jadi teu gagabah abdi mah aya ma aksaru fi hidmati dina ngaladen kasalaki teh abdi mah apik pisan bener-bener sakumaha kahayang salaki ngabungahkeun walaupun hati abdi keur sedih walaupun hati ari abdi kebingung teu nyaularkeun kabingung kana jadi salaki sanajan abdi keur sedih teu nularkeun ka sedih abdi kana jadi salaki tetep dina sikap abdi ramah tamah ngabungahkeun kana jadi salaki salila abdi rumah tangga ngaladen bener-bener kana jadi salaki nepi kana jadi salaki mah teu apaleun nyimpen baju teu apaleun nyimpen ndas kuring barang simpen barang salaki bisi teu percaya mah cenah tanya we tuh alan jeung salaki kuring depan teh bisi ngabohong pan tanya lan bener majikan maneh sarwi teh kieu ge nya Gusti abdi mah rek dahar dipangnyeukeun dahar dibaturan dahar rek mani oge disadiakeun caina hayang buat cihaneut disadiakeun cai haneutna ayeuna abdi cenah rek salin rek bajuna geus siap matak pamajikan abdi bingung di mana nonton baju teh teu apal gitu saking ku hade-hadena saking ku alus-alusna ieu pamajikan ngaladen kana jadi salaki gitu cek sarwi teh kitu cek pamajikanana teh abdi ngaladen teh bener-bener sehingga salaki ge bungahan ilama ajaztu angin dina waktu kuring apes anu tina perkara kecuali waktu kuring keur gering Gusti katanya abdi keur gering teu bisa ngaladen matak sedih nepi ka maotna oge na teh cenah kitu cek menjadi pamajikanana qala ngadauh Kangjeng Rasul pakai pa antillahu maka eta kumari anjeun he salaki ditanya panyalan teh cenah bener cek alan teh kitu sesuai cenah kitu halus cenah painahu maka sanyana eta salaki janatuki gitu wanaruki salaki anu jadi salaki keur pamajikanna mah eta bisa jadi penyebab asupna ka surga oge bisa jadi penyebab asupna ka neraka gumantung kana ngaladen atau bisa nak ngabungahkeun salaki jeung tuteuna lamun wae ieu awewe teh salila rumah tangga nangan ngarudetkeun nu jadi salaki nyusahkeun nu jadi salaki ngabeungbeuratan kana jadi salaki ngariweuhkeun kana jadi salaki mere tegenah we ka salakina maka ayana salaki eta bisa jadi penyebab asupna ka neraka keur eta awewe sabalikna lamun mah ya sarwi teh boga salaki kasalakina matak bunga karasa ku salakina kumaha bungahna sarwi teh enak bungahna salaki ku ena ladenan teh sarwi teh keur bingung teh nyalurkeun ka bingung kanu jadi salaki sarwi sama majikan keur sedih teu nembongkeun ka sedih kanu jadi salaki pamajikan keur hulang jentuh hal eta loba pikiran teu nembongkeun pikiran-pikiran anu teu pararuguh kana jadi salaki tetep sikap hareupeun nu jadi salaki matak bunga diladenan sakumaha hayang nu jadi salaki nepi ka salaki ngarasa bunga ku ayana eta pamajikan maka eta pamajikan ayana salaki kitu teh eta jadi penyebab kana asupna ka surga gitu matak kamari terus didugi ke lamun ieu awewe dibenduan ku salaki katanya ieu saleh dibenduan maka lengkah awewe teh salila dibenduan ku salaki eta teh kaya dina goreng gitu komo ayeuna ini teh imah teh bebeja atuh goreng pisan dilanat pan geuning nya
Komo ayeuna nyebutkeun salah kita goreng, salah kita pisan kahadean, salah kita tukang salingkuh, salah kita gede amok, salah kita tukang tipu, salah kita nepi ka beak jeung teh ngora teh digoreng. Nah, meureun kata diabringeun teh jeung Firaun eta awewe teh bring. Meureun teh teh nya. Teh kata diabringeun jeung Firaun. Beda jeung ieu mah meureun ieu pamajikan teh ngabungahkeun we, kete ngabring jeung Siti Masitoh, Siti Aisyah, meureun jeung kitu nya. Ngarabring jeung Siti Asia, dan ngaharijina teh. Kitu. Mata awewe mah teh ngapilih. Gitu. Rek hayang kana neraka hayang ka surga. Gitu. Asa hayang kana neraka ka surga? Ka surga. Jika putus asa Hayang ka surga, hayang gancang, hayang kenor cenah gitu. Hayang gancang kudu maot heula gitu kan. Ai hayang ka surga ri maotmu. Eta. Jadi anu jadi salah kita keur awewe mah bisa jadi nyebabkeun asup ka surga jeung bisa jadi nyebabkeun asup ka neraka. Gumantung awewe na ngaladena kanu jadi. Oh, kumaha salakina cenah. Lamun mah kumaha salakina moal aya contoh di zaman para nabi. Contoh naon? Contoh Kangjeng Nabi Lut. Contoh Kangjeng Nabi Lut. Masalah kina jadi nabi manya awewena teu soleha. Berarti lain ku masalah kina, lamun ku masalah kina mun pamajikanna kudu soleh. Contoh Kangjeng Nabi Nuh. Kangjeng Nabi Nuh seorang nabi eta pamajikanana durhaka. Berarti lain ku masalah salah kina. Contoh di Firaun, Siti Asia. Lamun mah ku masalah ki meureun Siti Asia ge kudu nuturkeun Firaun. Gitu. Berarti hade jeung benerna anu jadi pamajikan lain kumaha salakina. Tapi kumaha pamadegan dina dirina. Wah, cenah da kumaha salakina ieu pamajikan dibawa bener ya bener, dibawa goreng ya goreng. Eta teh boga pamadegan atuh kitu mah. Kitu nya. Eta. Lamun mah nya sakali deui lamun mah kumaha salakina itu Firaun. Pamajikanna sah Siti Asia, geuning Siti Asia mah salehah. Cacakan salakina bangkar wara. Gitu. Ayeuna contoh ayeuna sade. Salakina nu bener, Kangjeng Nabi Nuh. Eta pamajikanna teh bener. Kangjeng Nabi Lut, eta pamajikanna teh bener. Lamun kumaha salakina meureun pamajikan Kangjeng Nabi Nuh milu ka Nabi Nuh. Pamajikan Kangjeng Nabi Lut milu ka Nabi Lut. Balaleunar. Lamun kumaha salakina nyade Siti Asia boga salaki ka Firaun. Lamun kumaha salakina meureun milu ka Firaun. Tapi pada kenyataanana teu sesuai jeung salakina. Teu ngaji jeung salakina. Berarti awewe boga pamadegan mata kalimat awewe bener jeung salah kumaha salakina itu teu masuk kayak gitu mah. Antara bukti-bukti ku Allah ditemongkeun dina Al-Qur'an, dina riwayat-riwayat. Gitu mah. Wewe nu boga pamadegan, model Siti Asia. Itu teu nuturkeun salakina, salah mah nya tong ditegugu. Gitu. Ayeuna mah sok silih salahkeun nya. Awewe nyalahkeun salakina, salaki nyalahkeun awen. Gitu. Nu puguh mah salah sorangan eta teh. Lamun aya nu nyalahkeun batur, nu salah teh urangna. Lamun urang nyalahkeun batur berarti urang sabarana nu salah teh. Naon kesalahan urang? Kesalahan urang teh apa salah sorangan? Apa teh salah batur we. Gitu. Salam. Beres yuk. Aduh geus saminggu sorangan we gitu. Jadi lamun teh mah panggih jeung jelema jeung saha wae ngan nyalahkeun we batur. Tah sabar mah salah manehna teh. Ayeuna urang heula. Lamun urang ngan ukur ningali kesalahan batur atawa ngan ukur bisa nyalahkeun batur, berarti sebenarnya urang nu salah. Pertama salah urang naon teu apal karena kesalahan urang. Mata nyalahkeun batur teh katempo kesalahan urang kitu. Eta. Pertama eta. Urang teu apal karena kesalahan diri, teu apal karena kagorengan sorangan, teu apal karena kelemahan sorangan.
Kaduan jadi salahna diri urang teu narima karena naon terjadi ya eta pamasihan ti Gusti Allah. Nu terjadi teh goreng, urang teu ditarima nyalakeun teh batur we gitu. Eta. Mata kudu gaduh pamadegan, matak istri nu gaduh pamadegan kalimatna moal gumantung salakina, moal kumaha salakina. Pamajikan mah cenah kumaha dibawaan aku salaki, teu bisa kitu. Ai salakina neta salah mah ulah dituturkeun. Da salaki mah itu mah hanya lintasan ibadah diparentah ku Allah. Ketika salaki teu sesuai jeung aturan Allah, nah itu beda di urusan gitu. Mada Firaun kan tetep sia-sia nama soleha untuk kumantung ku masalakina gitu. Nah panjikan Nabi Lut tetep durhaka geuningan tetakan salakina soleh seorang nabi. Naon pamajikan? Maka jadi contoh dina kahirupan rumah tangga bahwa anu jadi salaki itu teu bisa memeresna jadi pamajikan. Angin ku pitulung Gusti Allah. Seur contoh-contoh banyak. Ayeuna contoh para nabi, seorang nabi teu bisa mawa nyalamatkeun pamajikanana, teu bisa nyalamatkeun anakna. Ya. Itulah kelemahan-kelemahan. Sadayana ge kita pada ngagaduhan kelemahan gitu. Mata kurang kudu loba minta tulung ka Gusti Allah. Ketika salaki salah entong sarwana salah. Urang mah lamun salaki urang salingkuh urang rek miluan gelo gitu. Nyaho goreng. Gitu. Ulah gitu. Urang boga pamadegankeun da eta mah dosana dosa salaki. Nu penting urang teu jadi dosa. Ka salaki teu jadi dosa, ka Gusti Allah teu jadi dosa. Bisa mungkin komong gitu. Jadi urang kudu boga pamadegan. Lalaki kitu sarua gitu. Matak bahasa kalimat awewe kumaha salakina teh itu bohong. Itu mah hanya cek nafsu dirina. Pada kenyataan mah da lain kitu. Tetep pada kenyataan mah gumantung ka dirina. Gitu. Ya wihiran deui tadi contohnya, contoh Firaun bedegong, sugan Siti Asyah jadi bedegong. Kan teu solehah we, berarti lain gumantung salakina. Tapi gumantung keimanan dirina. Gitu. Eta loba gitu pangpang nama ayeuna da salakina ge kitu urang gerek kitu berarti boga pamadegan teh eta awewe gitu. Mata kudu ngaji teh gitu tah ame boga prinsip anu boga pamadegan anu disesuaikeun jeung ajaran. Wajah jeung datang anin Nabi sallallahu alaihi wasallam teh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu sanyanyana Kangjeng Nabi kola eta ngadauh Kangjeng Nabi arbaatun ari opat golongan minanisai fil janati anu tetep di awewe eta tetep di surga. Aya awe surga ya, aya opat golongan awewe. Opat golongan minanisai fil janati aya opat golongan awewe di surga. Wa arbaatun jeung opat golongan di pinari eta tetep di neraka. Jadi saur Kangjeng Rasul aya opat golongan awewe di surga jeung aya opat golongan awewe di neraka. Urang rek milih nu mana menjadi awewe? Hayang milih anu di surga, ai ka salaki ngagogoreng. Kumaha di dunia kena amalna geus beak, kumaha we ka akhirat kan wae goreng salaki teh amalna ge beak di dunia teh. Amal hadena teh gitu. Wa arbaatun binari jeung opat golongan awewe nu tetep di neraka. Wa zakara nutur Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal arbaati lawati fil jannah. Tina anu opat golongan anu tetap di surga. Imro'atin api patin nyata awewe anu ngaraksa. Kahiji awewe golongan awewe anu aya di surga teh nyata imro'atin api patin nyata awewe anu ngaraksa ae ka patin. Tegesna awewe anu ngaraksa anil harami
nyegah tina pagawean haram, ta'iatin anu turut lillahi ka Gusti Allah taala, wali jawajiha jeung kasalakina eta awewe, waludan anu loba budakna jeung anu loba budakna, aksirotan kasirotan tegasna anu loba waladin budakna, sobiratin anu sobar nalika rupa qaniatin anu ridho, aerodiatin tegasna anu ridho bil yasiri ku barang saeutik, majaja sarta salakina eta awewe. Jadi 4 golongan awewe anu aya di surga. Aya di neraka ya 4 golongan awewe, di surga ge aya 4 golongan awewe. Nu mana cenah jangan 4 golongan awewe anu di neraka teh, anu di surga teh, banglan di surga heula ya. Urang pilih ke menjadi awewe teh mah hayang surga yang neraka. Ya hayang ka surga, ke pilih golongan nu mana ya. Engke urang asup ka surga asup neraka kanyahoan ke teh. Wah, pamajikan urang mah pinarakaeun. Bejana tuh supaya barengan di surga gitu. Kaiji nyata istri anu sok ngaraksa tina haram, tur taat ka Allah jeung turut kan kacaroge. Karena barang haram diraksa, henteu kumaha salakina. Salakina resep migawe barang haram, nurutannya urang oge. Henteu. Ya salaki teh nipu we, urang ngerek nipu we. Ya salaki teh salingkuh, urang ngerek salingkuh we. Henteu. Awewe anu baris cicing di surga menyata awewe anu ngaraksa karena barang haram, taat ka Allah jeung turut kanu jadi salakina. Lain nurutan salaki maksudna mah tapi turut. Beda turut jeung nurutan. Ai nurutan mah meureun dititah teh dititah ge dipigawe, ai turut mah sakur parent. Ai turut sakur panitahna. Nya ketika salaki nitah karena barang haram nya tong dibaharo. Cek salaki teh geus sejong ka ditu gawe. Ini sore balik peuting balik isuk teh mah samoal duit we. Gawe naon gitu eta. Gitu. Hiji tanya. Jadi 4 golongan awewe anu baris di surga teh kahiji awewe anu ngaraksa tina barang haram, turut ka Gusti Allah, taat ka Gusti Allah, jeung turut kanu jadi salaki. Lain nurutan, lain. Da mau bisa nurutan tapi ka mana ge. Tapi turut sakumaha panitah salaki. Cicing deui mah cicing. Teu boga duit teh cicing dari tanggung jawab salaki. Cik atau nyango-nyango deui mah teh kadat eueuh beasna oge begitu balik ke. Gitu. Kadua anu awewe nu golongan awewe nu kadua nu baris aya di surga teh nyata istri anu loba anakna bari sobar dina ngurusna jeung qanaat tegasna ngalap cukup ku barang saeutik menang usaha carogena. Ditarimakeun be salaki menang saeutik usaha teh nya. Sarwiti cicing di imah nungwan salakina saladengkeun salakina keur gawe. Ai pastorojo teh balik menang duit teh saeutik eta salakina teh sabar be cenah bae Kang cenah meureun geus rezekina ti Allah sakieu. Bungahna nu jadi salaki maka bakal dibukakeun jalan pirizikan ke kaharepna. Eta nya Ki Ahmad balik mawa duit saeutik. Ai Ki Ahmad balik mawa duit saeutik dibikeun ka pamajikanna ka sarwi teh cek sarwi teh Kang alhamdulillah sakieu ge aya rezekina. Eta. Tetep terobah pelayanan seorang istri eta sarwi teh ka salakina nu ngaran Ki Ahmad dilayani sakumaha biasana sok sanajan mawa duit saeutik. Sok sanajan mawa duit teh cukup keur sapoe. Tetep
maka bungah di dinya salakina ka capek menang barang gawe tina barang gawe teh capek sapopoe capek na kariweuhna ku aya naneanganana duit itu ya kaupahan ku si pamajikan anu pikabunga pikabuhan maka rezeki nak bakal dibukakeun eta bakal dibukakeun ku sabab naon eta awewe ngabungakeun kanu jadi salaki rojol ki jaet balik ya tos gawe mawa duit setik datang ke pamajikanana teh mere duit teh setik pamajikanana nyidadu cek nyidadu teh keur naon duit sakieu moal pimayeun kitu nya tong baru meuli beas ieu meuli kopi ge mah cukup can itu can ieu can listrik bayareun can wah ngawek-wek kitu ieu maka pusing eta salaki keur mah capek disampakeun disuguhan ku caritaan-caritaan pitegeunaan asana kiamat sugro cek salakina heueuh laing balik maka bakal hese tah rezekina tah awewe anu teu bisa ngabungahkeun salakina maka dina perizianana salakina bakal hese tah maka diantara lamun hayang dibabarikeun rezeki bungahkeun jadi salaki salaki bungahnya harapan pamajikan pikiran bakal jernih maka karena usahana bakalan lancar itu anu kadua teh naon anu sobar no loba anakna isin loba anakna sobar dina ngurusanana jeung ngalap cukup karena pamere salah kisadayan setik gitunya panaat mau gegeleneng katilu awewe anu asup nu bakal aya di surga teh golongan awewe nyata istri anu calon surga teh nyata istri anu boga kaisin kaera ima isin ku Allah wa ima isin ku papada jalma era gitu lain eraan beda era jeung eraan komo ngerakeun mah beda deui di mana-mana henteu aya caroge maka sok ngaraksa eta istri teh kana dirina teh jeung kana harta caroge teh dijaga diraksa henteu sok konyong-konyong mumpung salaki euy ngonang babaturan ngonong itu ieu temen-temen ngonang ieu urang ngariung nyaroblak eta teh salaki tersebut apa henteu eta kikituan teh gitu ya eueuh salakina teh mumpung henteu nyokot babaturan ka imahna manehna ngatrok silih-siaran arek ngonten majikanna kenapa salaki mumpung salaki eueuh lain tapi anu pi surgaeun mah nyata ketika eueuh salaki teh ngaraksa aya ka era gitu ku Allah aya kaera ku salehkana barang salakina diraksa jeung di mana-mana aya carogena aya salahgena mah sok nahan eta istri teh kana lisana ditahan caritaan teh bisi caritaan teh matak nyinggung nu jadi salaki sikepna oge bisi matak ge sikep teh matak teu geunah kana jadi salaki diraksa tegasna tara ngomong sangabna kitu eta we pi surga di surga baris aya di surga di antara awet eta golongan nu katilu nu kahiji naon tadi istri anu naon anu ngajaga kana haram taat ka Allah turut kanu jadi salaki kadua awe naon anu baris di surga teh awewe anu loba anakna sabar dina nyang hareupan anakna ngurus anakna jeung narima kana pamere ti salaki sanajan saeutik katilu naon nu katilu mah nyata calon surga teh nyata istri calon surga teh anu non anu aya kaisin ngajaga jeung ngaraksa kana barang salakina gitu nu kaopat istri anu kaopat mah calon surga teh nyata istri anu ditinggalkeun maot ku carogena bari loba anakna lalu dikeneh anakna teh ngurus etanya istri teh ka pirang-pirang anakna teh sarta ngaluskeun eta istri dina ngurus anakna teh jeung nahan eta istri tina dirina kana goreng deui kana gorengna kalalawanan kalebaran anakna itu jadi awewe anu nomor kaopat awewe pi surga teh nyaeta naon
awewe anu ditinggalkeun maot ku salakina bari loba anak leutik keneh sarta sabar diurus eta budakna teh kitu tah eta awewe teh. Nah cenah geuningan sok aya nyebutkeun awewe anu kersa dicanung tapi surgaeun maksudna ngan eueuh cenah dina ieu mah nu mana tak kasupna nu tadi teh anu pertama naon turut ka carogena ngabungahkeun salakina hayang ibadah hayang kasebutkeun anak soleh hayang kasebutkeun istri solehah di antarna istri solehah teh nyata sok ngabungahkeun salakina eta nepi ka bisi naon anu dipigawe ku dirina anu dilangaladen salama ieu teh teu matak bungah kanu jadi salaki matak nanya nyarita ta awewe teh kanu jadi sedekah bisi akang hayang deui atawa kumaha kawin sok abdi ridho sabab naon bisi ngarasa rumah tangga jeung abdi mah abdi teu bisa ngabungakeun sugaan atuh aya di nu sejen abdi loba kakuranganana sugaan di nu itu mah aya tah nu kurang di abdi aya di anjeunna mangga abdi ridho ku abdi bade ka sok dianteur wah gaya cenah teh gahagahnya bade ka mana bade ka saha bade ka urang mana sok dianteur ku abdi ditawaran ku sabab naon hayang tadi teh hayang lasup ka surga hayang ngabungakeun nu jadi salaki ngarumasakeun loba kakurangan ulah nepi ka ngarumasakeun loba kakurangan ka ngarumasakeun abdi mah seueur kakiranganana itu ya urang tosan we rumah tangga teh wah gelo gelo eta mah gitu. Tapi awewe anu hayang asup ka surga mah nya teh ditawaran ku sabab abdi seueur kakiranganana teu bisa nepi ka nyampurnakeun kana ka hayang caroge nepi ka ngabungahkeun caroge teu bisa bisa hayang anu sejen anu aya kakurang di abdi di nu sejen mah aya jadi sampurna anu katarima ku akang teh bareng kitu cak kumaha cek salakina teh teh kedah kekituan hiji kitu seep cenah berenang teh cekap kitu dain narutkeun nafsu moal kurang ya nurut nafsu mah cukup pasti aya kurang wae gitu anger we dina nikah deui cenah badan ke bakal aya di kurang ya mata kahada cukup hiji oge sabab naon sieun ke ku Allah sieun naon dibalitungkeun ke dihisab pan lalaki mah cenah pertama salat jeung kada urusan jeung pamajikanana meureun mun pamajikan hiji-hiji ditanya hisabanna tanya mun pamajikan dua meureun dihisab teh mungkin lila deui gitu mata daripada lila dihisab ke kasal-kasal geus we hiji cenah pemajikan teh anu gitu kumaha mun awewe anu ngekrek we awewe anu mere teu geunah we ka salaki ngahulang daripada kieu datang ka imah pusing rek neangan deui we bisa jadi seperti kitu tah lalaki mah jadi salingkuh nu jadi lalaki lain berarti hayang nganjurkeun rumah tangga tapi hayang namahan deui tapi awewe mah mun salingkuh na awewe eta hayang nganjurkeun rumah tangga gitu eta jadi lalaki mah lamun salingkuh lain hayang nganjurkeun rumah tangga tapi hayang namahan ngan lamun awewe salingkuh eta mah hayang ngeusan ngancurkeun gitu nah eta golongan awewe anu manaon awewe anu aya di surga nu baris awewe asup ka surga teh aya 4 golongan pinarakaeunana kumaha tadi ge anu asup ka neraka teh aya 4 golongan mana pinarakan sabalikna nu tadi we mana sabalikna nu tadi ka hiji pan tadi istri anu sok ngaraksa tina haram taat ka Allah turut kanu jadi salaki sabalikna teh eta mun ka neraka gitu wah salah kita balik rek miluan terbalik barang gitu eta qala Sa'd bin Abi Waqqas qala Sa'd bin tos ngadawuh saha Sa'ad putrana Abi Waqqas radhiyallahu kami karidosa Allah Gusti Allah sami tu ngadangu kaula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana dawuhan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hana ngadawuh Kangjeng Rasul inam ra'ata
sanyanyana awewe idalam taproh eta di mana-mana henteu bungah awewe anjawjiha ti salaki na awewe pidoi kohi dina keur naon eta teh dina keur rupakanana napakoh la anaha maka ngalanat sa Allahu maka ngalanat kaita awewe sa Allah Gusti Allah taala wa ghadiba jeung benduanana Allah alaya kaeta awewe wala anatha jeung ngalanat kaeta al malaikatu sakabeh malaikat ajmain sakabehna malaikat. Saur Abi Waqqas aya hadis di Kanjeng Rasul ya kumacena jengan dia lamun maya salaki teh usahana teh keur ancur usahana teh keur seset usahana teh keur merenaon keur tegena usahana teh keur turun beda jeung biasana dina kayan usaha keur turun eta awewe teh ngabet ngarungsingkeun eta awewe teh bet loba kahayang-hayang HP anu 25 juta waduh jelas nama ngaberatkeun jadi salah gitu salaki teu mampu kana ngalaksanakeunana eta kahayang awewe keukeuh eta awewe teh hayang nepi ka salaki migawe nah maling tah nah korupsi tah nah naon tah pikeun ngalaksanakeun kahayang nu jadi pamajikan misalkan atau aya masalah pamajikan teh ngarungsing we ngaberatkeun kahayang nu salaki dina kayan pidoi kihi dina kayan kerupekna gitu dina kayan kerupekna napakoh kerleutikna lemahna napakoh dibere duit saeutik saya sedangkan awewe loba nungtut aduh paning rek hajat yeuh beli baju batik hoyong ieu gitu apek teh talojoli nu hajat meuli deui nu kamari ge can rajet karek dipake sakali dan hayang deui itu ieu salaki teh geus pusing nyaho usaha teh teh keur kieu tah lamun awewe model kitu la'anaha Allah taala maka bakal ngalaknat Allah ka eta awewe wa ghadiba alaiha jeung bendun amak awewe kayak Allah ka eta awewe kitu teh gedenya amak gitu bakal bendu Allah kayak awewe model gitu ngaberatkeun anu jadi salakina alaiha kayak awewe ku Allah dilaknat ku Allah dibenduan dibenci ku Gusti Allah wala anatha jeung ngalaknat kayak awewe sa malaikat tu pirang-pirang malaikat ajma'una tegesna sakabeh dilaknat ku malaikat kabeh dipikir-pikir mah leuwih ti iblis ceng teh yeuh nah maka leuwih ti iblis mah dilaknat ku Allah hungkul bedah teh sujud ka Nabi Adam dilaknat ku Allah awewe ngaberatkeun kana jadi salakina dilaknat ku Allah dinaon deui dilaknat oge ku para malaikat iblis ku malaikat teh dilaknat iblis mah hanya ku Allah hungkul dilaknat gitu. Jadi leuwih teh iblis. Awewe nu sok ngaberatkeun salaki. Mata kada yang pemilihan awewe teh nya. Gitu. Lamun sakira-kira mata ngaberatkeun lah daripada pidorakeun tinggalkeun. Lamun teu bisa ngurusna mah urang, kecuali urang bisa sobarna, bisa ngurusna. Lamun hayo we urang ngarasa rungsing dina hate nyarita ka kolot nyarita ka tatang nyarita ka batur derungsing da urang bisa sabarkeun bae da urang kewajiban eta teh pamajikan kitu teh kewajiban urang kudu ngabungkeun mah teh urang can bisa ngabeut padahal dina hate mah ngarak kacak kitu nya padahal hate mah rudet ku pagawean pamajikan kitu teh hayang ieu kudu dilaksanakeun eta dina hate dina lisan mah kabaturan nah teu naon ka kolot teu naon kitu kieu danger ada Allah mah uninga maka eta awewe teh dilaknat jeung ku malaikat dilaknat ku Allah dilaknat coba dibenduan ku Gusti Allah gitu. Lamun salilana rumah tanggana kitu karunya eta we tuluy-tuluy yang dilaknat teh hayo gitu. Tinggal tanya aya nama awewena neng gitu. Aya neng teh hayang pondok hayang panjang rumah tangga teh.
Nah kang cerita nyarita gitu pan eta teh kahayang teh ngaberarti menjadi salaki gitu. Lamun hayang panjang yuk entong nuntut we hayang itu tinggal usaha salaki teh keur kieu. Oh gitu lamun hayang pondok mangga eta mah lantaran ada panjang oke gitu we menjadi dosa karunya keur ka nengna gitu nengna dilanat ku Allah ku malaikat gitu tanya daripada jadi dosa gitu. Jadi rumah tangga teh zaman manyangkeun pidosaeun. Makanya itu jadi salaki wajib sabulan sekali mananya bungan teh bagian teh rumah tangga teh hayangna kumaha ulah kieu nanya hayang kumaha ketika awewen hayang ke oh antong gitu atuh engko hayang kumaha gitu eta zati hayain terboga kaerade ku barang saeutik sarta salakeun awet barang karadina wa inna gobajeng lamun daya anat eta wewe jajuhan naon salakina hafidat maka ngaraksa we nafsa kana awakna eta malah oh ieu masih keneh nyaritakeun anu di tadi masalah awewe anu di surga teh aya opat awewe anu di surga ayeuna kaera ngajaga ngaraksa gitu jawajin tegasna salakin qala Salmanul Farisi wallahu alam bisawab.